ibu mun mindamel dosa sok istighfar akhir baik alhamdulillah astagfirullahaladzim tadi cenah bebe itu bebe minum doraka buahnya beten kepikir ka emo nganya aleueut perkara nu can dipasihkeun da kedah teh wartos heula ditampi karena dileudeuh teh tapi dan si dia kudu mari ke kayaknya teh astagfirullahaladzim tadi tuang ieu buah ayu kalang katuan astagfirullahaladzim ngarumaoskeun gaduh dosa kaduhung lamun minamun dosa bujeng-bujeng dosa ageng dosa alit ge diemutan bujeng-bujeng nu ngahajat dosa nu teu ngahajat ge diemutan ibu daat menghaja mah dan insyaallah nya moal ngahajakeun nu minamun dosa tapi sakadang-kadang sae teu ngahajat eta teh akad jaroh hari teh ingat tapi kan ka ayeuna akad jaroh wengi-wengi teh di Muntilandi we teh dina sadi mangga Blitar teh nginep di tempat eta di naon di hotel Rosmen anjing-anjing teh wengi teh pesan abdi teh pesan naon pesan kopi mas kopi mas share kopi hari teh depan tengah hajat teh ya share kopi saja kopi dek dibayar kopi teh tos dibayar hari teh tos dipasihkeun mas ini kopi uangnya besok aja besok deui ya sana we abdi teh atos teh anjing teh tanpa anjing kan abdi teh anjing teh abdi teh pasihkeun atos mah ini mas ini uangnya kopi ya, 5.000 kira ke 5.000 hari teh 5.000 kira ke belum ada angsuran belum ada kembaliannya udah ada 100.000 5.000 isuk kene sana angsuran eta mah ibu angkat jam 8 jam 7 abdi mah daya angsuran jam 8 kana ngalih angkat jarak anu sanes teh ingat-ingat geus di jalan ada kopi can dibayar nah kudu balik di Blitar bingung banget ongkos Blitar sabaraha 10.000 100.000 ka Blitar urang kan gaduh hutang sabaraha 5.000 kudu ini ke Blitar pan tengah aja eta teh sodakohan we urang teh kadang-kadang orang sapartos gitu urang istighfar astagfirullahaladzim lamun urang eueuh rasa kaduhung we tina minta dosa nah eta teh naon geus paeh lamun urang judi geus biasa ngomongkeun bageut masuk istighfar kan geus paeh eta teh bukan orang akan ngomongkeun bageut teh geus paeh eta teh ngomongkeun bageut teh jina geus biasa judi online geus biasa we judi mabok geus biasa hari-hari barudak bobogohan biasa we eta lalaki cenah nginep wae di imah bapak nah betul iki singkah-singkahkeun pan urang teh geus biasa aya budak laki nginep di imahna di imah awewe indung jeung bapana teh hari-hari we akeun bae geus jamana ayeuna mah eta keun bae geus jamana maurkan teh doraka teh kolot eta teh geus paeh kolot teh hatena teh budak sagulung sagalang bari can kawin diantepkeun ku kolotna teh padahal kolotna teh ahli pangaosan diantepkeun budak bobogohan teh sagulung sagalang diantepkeun keun bae da jamana mah geus biasa geus paeh hatena henteu jadi dening teh jadi tenaga ngangkat ada doraka teh lain doraka jalina hungkul tapi urang oge penanggung jawab lagi doraka budak ku salat diantepkeun ku urang doraka hari-hari we eta teh urang geus paeh hatena urang teh teu bingung tan Bu lamun urang teu ngarasa kaduhung midamel amal dosa nu dihajat teu dihajat nu gede jeung nu leutik teu ngarasa kaduhung maka eta urang keur paeh hatena apal ye eta mah nya urang teh hanya beuteung kaduhungnya beuteung salat